Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Manuel Sion Tedi Panditwa Gultom di kelas 11 MIPA genep. Ayeuna abdi rek ngadugikeun biantara nu judulna ngajaga kabersihan lestarikeun kahirupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur hayu sasarengan urang sadayana aturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi dina ieu waktos urang sadayana dipasihan kasehatan lahir jeung batin. Dina pasamuan ieu abdi rek ngahaturkeun nuhun ka sadayana nu tos masihan kasempatan ka abdi pikeun ngadugikeun biantara nu judulna ngajaga kabersihan lestarikeun kahirupan. Kabersihan diri sorangan mangrupakeun salah sahiji hal nu kudu dijaga. Urang kudu ngajaga kabersihan diri pikeun ngajauhan diri ti sawatara panyakit. Upami urang ngajaga kabersihan diri, secara langsung urang ngajaga kahirupan urang. Pikiran karasa nyaman upami diri urang sadayana bersih. Hati karasa yeum upami diri urang rapi. Aya sababaraha mangpaat dina ngajaga kabersihan diri sorangan. Mangpaat nu pertama, hirup urang pasti leuwih sehat. Mangpaat anu kadua, misalna dina kagiatan diajar di sakola, urang salaku siswa pasti leuwih fokus jeung paham kana ajaran guru. Mangpaat anu katilu, hirup urang pasti leuwih taratur jeung disiplin kana aturan. Salian ti ngajaga kabersihan diri, aya oge anu disebut ngajaga kabersihan hate jeung pikiran. Urang kudu ngajaga kabersihan hate sarta pikiran tina sagala rupa fitnah jeung sangkaan nu teu hade ka jalma lian. Upami urang ngajaga kabersihan diri, hate jeung pikiran, secara langsung urang ngalestarikeun kahirupan urang. Kumargi kitu, hayu urang sadayana ngajaga kabersihan diri pikeun ngajauhan diri ti sawatara panyakit sarta ngabersihkeun hate jeung pikiran ti sagala rupa fitnah, pikeun ngajauhan diri ti sagala dosa. Sakitu wae biantara nu tiasa abdi haturkeun, mugi-mugi aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Hapunten lamun aya kalepatan dina ngadugikeun ieu biantara. Hatur nuhun pikeun perhatosanna. Minangka panutup catur, ulah waka dialungkeun, muncan aya gantina. Teu aya nu disuhunkeun. Hapunten sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.